Abah, ek milu. Oh, daun cau. Oh, daun cau mah ya, butuh sabaraha, iya butuh sabaraha kompet atuh daun cau euy. Gusti. Loba daun cau mah tenang ya. Loba tah. Bisa butuh rek sabar kompet kompet rek. Tah mari jeuna ieu. Ejang naon atuh daun cau? Ieu Abah, linanya ke daun cau bisi arek milu tuh batur dihandap geus pabuis. Oh, jang mais. Oh, jang mais mah yo aya yo. Aduh alus tuh. Loba lah jang mais. Orang teh nya resep eta teh kana nu dipais-pais gitu. Kayak gitu rek mais lauk naon atuh? Ieu Abah, bisi arek milu piknik tuh batur geus pabuis dihandap bisi tinggalun. Oh, nah, eta lauk nilemnya. Ajar, lauk nilem mah komo ayo ngeunah eta aduh aing favorit kan lah. Iya mah sabenerna mah cau daun cau mah. Gusti. Tenangan samarana ngala samarana macam daun cau mah abah rek ngala. Teh yang daun cau bisa ek milu we aing bisi katinggalun. Nya. Mingkeun we aing ek ini teh sorangan. Keun we daun cau malah urang abah ngala lah. Sabaraha ieu cenah euy sabaraha si kompet. Iya nah atuh da meureunnan euy teh. Ai kai pais-pais lauk itu madang kara favorit atuh eta mah. Yo, loba lah daun cau mah kalem.